Para mitra kaum dam, si oray memang geus lolong. Matana kabeunangan ku peso atuh nyerangna sabalang bentor. Lung harita teh para mitra sadaya. Mang Dampa ngalungkeun tambang plus ngeurad huluna, langsung ditarik sorosod sat peunang beheungna. Hileuk sia bodara ieu mah, ceuk Mang Dampa bari tuluy nyangreuykeun tungtung tambang kana cadas nu nyohcor. Harita teh rek lulusuhan nalikeunana keur kitu buntut oray nyabet deui ka Mang Dampa. Tapi Mang Dampa rikat ngakiwar nyempod kana tukangeun batu. Jebet buntut oray kana batu. Bari jeung kitu Mang Dampa geus sasi nalikeun tambang hartina mahulu oray geus moal bisa gerak. Kalinyang hareupkeun harapan buntutna bungkut. Bet buntutna bubat babit. Bareng rek nababuh peungeut Mang Dampa. Ditewak sakaligus krep dicakel pageuh ku dua leungeun meuning ngonci kawas gege. Jeleng mundur ka tukang kerakak oray di batak. Oray sora tulang tonggong pating peletok. Wanita rikwesan ya para mitra. Keur kitu sot dilesotkeun ku perak si oray ngalumruk taya tanaga. Ajan usik-usikan kene ukur buburingkalan tanaga geus beak sabab tulang tonggong parga. Kojor sia, cek Mang Dampa tuluy muka tamang. Nu dicangredkeun kecebur kana leuwih bari nungtun oray nu geus teu walakaya. Pucung heul tina beungeut cai kalacat hanyat ka darat. Bari nungtun oray keur nu lalajo surak. Aya nu ajrag-ajragan bakat ku atoh, aya nu keprok bari muji ka Mang Dampa. Kopda sanu butuh oray, cek Mang Dampa sanggeus aya di darat ragamang kana gagang peso srek dicabut. Kula pes kulo oray dititeh leuleus ketihna ngaburial. Rob nu lalajo ngaronom nyidikeun oray malah mah buntutna dibaretot dicepatkeun hayang ukur panjangna tuluy di depan. Sabaraha depa euy? Rai gejul teh? Si Aming nanyakeun dijawab ku baturna oray teh aya 2 depa panjangna hampir 4 meter sigana mah. Gih, paingan basa keur ngagulungna mending ngahunyud atuh. Uyuhan si Mang wanian kuring manehna lagi bisoak atuh da, cek si Ami. Nanaon ge aya ilmu na jang aya laporkeun jang. Mang Dampa mali ka Anggara nu keur nitenan oray kumaha Mang? Barabat Mang Dampa nyaritakeun kajadian di jero sedong. Yen manehna ngadenge sora awewe nu ngajerit basa peso balati nami lepas ka jero sedong. Geuning geus beuki deukeut laratanana. Mun kitu mah moal salah deui tangtu panyumputan si Wirja teh di dieu. Tapi kuring panasarana lega sedong teh Mang. Anggara nanya, tergajang, tinggal di batu. Oray segitu banyakna Mang bisa ngabatek kalayan luasa. Malah kajerona leuwih jero boada. Kawas buha we ngan kaluhuran dapek. Mang teh dongko. Ulah kapalangnya bela. Wayahna Mang kaditu deui turun. Buktikeun talungtik sing apik nah nyaan aya manusia di sedong teh tawa eueuh. Kade sing telik, bisi aya jurig nyiliburi, aya setan minarupa, aya kelong newo-newo. Mang aja. Teu loba pikir deui para mitra. Jeleng gujubar Mang Dampa luncat deui ka jero leuwih, krelep-trep teuleum. Pucung hungeu tukangeun curug. Kalacat kana sedong ayeuna mah aman teu aya nu ngagokan. Tuluy leumpang dodongkoan ka jero sedong ngan hanyakal panon Mang Dampa ngarumas keneh can bisa ningali can biasa di jero sedong atuh rada rampang reumpeuh. Barang geus deukeut ka tungtung guha kotseak aya nu ngajerit. Oreng nyiirah jeung baturna reuasna nyo Mang Dampa nu datang buligir. Beungeut memang pikasieun buuk jabrig paroman budi amprotan pantes sieuna teh jabat teu wabuh deui. Sae ta? Ulah sieun da aing ngomong naon-naon bari ge. Tapi dirinya kudu ngomong heula. Nah manusia atawa jurig. Mun jurig nyengkir mun setan nyingkah, mun manusia ngajedog ulah loba omong. Cep taya nu disada. Ngahareuneun bari silih puntangan gadono roktok patemalan maklum di jero guha. Ngomong saeutik ge handaruan ari ieu gado para mojang ting toroktok. Meuni rame patemalan. Napas ditahan da sieun panon mencerong ka Mang Dampa. Nu kokodomangan ngadeuketan gok padeukeut pisan ayeuna Mang Dampa tidik. Kuno aya di dinya mana horeng mojang meuni nyocok ku sagebrek. Haropak pias bargang jeung kalotor. Masya Allah. Nyai, gelis ieu teh urang nu murid Cidahu.
Teuk Mang Dampa bari ngahelas. Wati rekan Nyi Irah sabatur-batur. Puguh sarerea menirating garenjak. Atoh pacampur jeung leuwah Nyi Irah ngawani-wani maneh tumanya ka Mang Dampa. Ieu teh saha nu sumping teh bade nulungan atanapi bade jahil? Kitu pokna nu sejen morohok nunggu jawaban. Nyai gelis deudeus teuing. Mang lain jalmi jahat ieu teh datang ka dieu teh ngahaja bade nulungan hidup sakabe. Sugan teh teu diantep di tempat kieu nya. Harian ari si Wirja. Saha si Wirja teh mah? Nyi Irah beuki wani. Si Wirja jalma jahat nu malingan mojang ti lemur Cidahu. Ayeuna geus kabur di udag-udag ku Ki Baraja. Lain ayu urang bijil. Itu kolot-kolot hidup geus narungguan di luar. Para mitra sadaya, na atuh harita teh langsung sarura. Para mojang nu tadina pating purungkut bari ngadegdeg ngadadak surah meninga guru. Maklum di jero guha Mang Dampa seuri tapi bari carinakdak. Ras inget kana lalampahan nu geus kaliwat. Dina mangsa keur jadi bajal majahat. Mang Dampa teu bisaeun loba omong hatena kagagas. Tuluy nuyun para mojang hiji-hiji sina bijil ti eta sedong. Nu sejen ting rampayak leumpang nuturkeun. Sabab lalungse kurang tanaga. Sababaraha poe dikerem teu bisa gerak jaba kurang barang dahar. Uyuhan sakitu ge aya keneh panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Jarajag teu kakeunaan ku kasa. Kucubar saurang dibawa ku Mang Dampa. Dibawa ku Mang Dampa kecepuk lempang dina leuwih. Pucung hul kana beungeut cai ani breh pada nunjuk pada maruru lantaran Mang Dampa mawa mojang saurang. Meme hanjat ge pada ngarontok pada ngarawe di parayang ka darat. Coel bapana gabrug dirontok diceungceurikan. Ari budak mangahenen bari ngalelehe. Capek tayona mah. Batur-batur hayu bantuan atuh nu sejen ngadagoan. Geus aman ayeuna mah kari mapageun unggul. Ceuk Mang Dampa bari nunjuk ka tukang encai nu nyuruh. Teu kudu dua kali marentah jeleng-jeleng gujubar jeleng pating gujubar laluncatan kana leuwih. Malah Anggara jeung Nyi Sairah nuturkeun hayang milu nulungan jeung hayang nenyok kaayaan di eta sedong. Atuh meuni pahibut paking kecebu. Harita keneh ngorejat ngarojae muru ka tukang encuruk. Nuborangan ge jadi ludeung kabawakeun kudu loba. Baranggok kana sedong para mojang meuni ronghok nungguan. Puguh ari jol anu mapageun teh meuni pating gerero bari ceurih. Ceuri kagagas bungah aya nulungan da tadina mah geus beak pangharepan. Nu kaparengan anakna aya di dinya pating gerero. Bari patubruk-tubruk hayang nulungan anakna. Nu sejen pahibut deui dasarua hayang nulungan. Akhirna nungtutan hiji-hiji pada mayang dibawa kaluareun curug. Kaayaan menipat ciweuh teu nolih kana kacape. Sabab geus jelas pagawean teh teu gaplah da puguh aya hasilna. Akhirna sakabeh mojang geus dibijilkeun. Dibawa ka darat aya nu silih rangkul jeung bapana. Di barungkuh jan Cimata aya nu tuluy kalenger kapaehan. Aya nu ngaleh-leh taya tanaga. Kocapkeun Anggara jeung Nyi Sairah harita teh pating porohok nempoan kaayaan eta sedong. Tetela gede sarta merenah pikeun panyumputan. Hari nu jahatnya hoe kana tempat anu kieu teh nya. Untung kapangi. Mun henteu tangtu moal katurungan ye. Moal kapuluk nyawana ieu jelema teh. Ceuk Anggara ka Nyi Sairah. Laras Kang, geuning aya keneh milik urang lemur Cidahu teh katurungan. Hawatos nya Kangnya. Nya pikarunyaeun puguh ge. Yo urang kaluar deui. Anggara ngajak biji deui ti tempat eta. Tekung silih lagi kumpul di darat ngariung nanggap anu keur silih cacapkeun ka sono. Bari teu elat hujan Cipanon. Kulisi jeung Pak RT can wani ngaganggu diantep sakarepna. Sina nyacapkeun heula kapanasaran masing-masing. Sanggeus radalila kulisi ngadeuketan ka Anggara. Alhamdulillah ujang aya pitulung ti Gusti Allah. Geuning leres barudak teh di walungan. Mang teh jadi bingung kumaha mulang tarima ka ujang sabaraha kanca. Tetela pitulung ti ujang teh kalindang ageungna. Sanggem paripaos teh mah berat nyuhun berat nanggung berat teh kanggo narimakeunana. Urang lemur di Cidahu parantos kahutangan budi ku ujang sapara kanca. Kedah kunaon atuh mulangna. Paici silih tulungan mah geus jadi kewajiban sarerea.
Ayeuna teu kudu mikiran mulang tarima ka kuring, mugi syukur ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Sabab hakikat nama anjeunna nundungan teh. Ari kuring mah ngandar macukang lantaran, nganti ayeuna kudu jadi perhatian, tingkatkeun persatuan, ronjatkeun keamanan, giatkeun rona. Sarta sing laras-laras dina ibadah ka Gusti Allah. Tembal Anggara. Hatur nuhun Ujang katampi katada pisan. Nu bisa lajengna kumaha ieu teh Ujang? Tos kieu mah teu aya masalah. Dan janten korban parantos kapendak, sakieu mah ngagumbirakeun. Margi sadayana salamet teu aya nu cecel bocel. Katingalna ukur kirang tuang sareng balas katiisan, insyaallah moal matak janten mamala. Tak kanggo salajengna nyangakeun ka Paici umaha saena mangga atur. Anggara masrahkeun ayeuna mah da geus eueuh pikiraneun kari mawa para korban kalemur. Nuhun atuh Ujang nuhun. Harita keneh para mitra, kulisi marentah ke anak buahna. Kadang warga lemur Cidahu sangkana para korban dibarawa ka lemur make cara nu hade. Nu perlu digandong, nu perlu ditanu nya ditanu, kumaha bae carana luyu jeung kaayaan para korban. Teu hese marentah dageus jadi kewajiban sarerea. Der digarawe nuaran awi pikeun nyeun tanu. Aya sababaraha urang nu kaayaan ripuh, leuleus jeung teu eling-eling kawas nu baluas kareureuhnakeun. Gancangna carita sanggeus sagarupana beres, pral harita miang para wargi sadaya ngajugjug ka lemur. Bari mawa para korban, ngalet ngeungkeuy ngabandalut, ngembat-ngembat nyatang pinang, mapai jalan satapak. Beuki ngantai we leumpang teh, siga sireum dina batu. Bari leumpang teu repeh, recok nyaritakeun kajadian nu bieu ka alaman, oge teu asa-asa muji kana wawanen Mang Dampa, muji kana kaenceran uteuk Anggara nu geus bisa ngabelaan urang lemur Cidahu, nepikeun ka bisa manggihan tapak para korban nu samemehna teu jelas tapak lacakna. Para mitra kaumda, kocapkeun harita panon poe geus lingsir ngulon sakedeung deui bakal nincak kana wancina asar. Tetela teu sakedeung neangan para korban teh. Meh sapoe jeput berjuang ngapruk tempat-tempat nu dicuriga. Angin leutik ngahiliwir jajab anu marulang, dipiri ku sora manuk recet patemalan jeung pada baturna. Akhirna jog anyog ka lemur sapeungisi lemur tumplek ka jalan sabab nu anyar rek datang. Apunten, sabab anu anyar datang surak eak-eakan puguh sarerea ge panasaran. Awewe lalaki tamplok ka sisi jalan, kolot budak pasedek-sedek ngajajaran turut sisi. Begat nu ngaliwat mawa para korban. Inung-inung nu anakna leungit geus pating lelewe rek ceuri. Harita teh para mitra bari nyusutan Cipanon, samar polah jeung samarampa. Hariwang bisi anakna balik ngaran atawa geus jadi layon. Ari breh aya nu dipayang, aya nu digotong di tantandu. Kaayaan meh sarua beungeut sapa pakaian kalotor buu kusut rata-rata baregang kurang dahar jeung gering pikir. Gero hiji inung koceak sumamat ka anakna mun teu pada ngahalangan mah rek ngarawel tanu. Bis we tanona bae. Nu ceurik reang patemala nu sejen gogodeg bari kumecrek. Teu nyana nepi ka kitu pagawean si Wirja. Ibu-ibu dulur-dulur kuring ulah gugup, ulah ngagokan jalan. Sok ngisi heula, keun da teu aya nu cilaka, kabeh ge salamet. Ceuk kulisi ngabejaan kanu lalajo. Atuh bring nuturkeun aleutan nu mawa korban pating jali gerah leumpang rusuh. Pageye-geye mapai jalan, srog kahareupeun imah Paici. Didinya para korban dijajarkeun diburuan. Dadi imah mah moal mahi, kula wargana ngarono meuni pahibut. Gancang ku kulisi dibere katerangan yen para korban teu meunang waka di bawah. Rek dipariksa heula bisi nganumbahan anu ngabahayakeun. Maklun sasat tas disirep, disihir jeung dikaniaya ku si Wirja, jalma sakti anu jahat. Atuh geus dibere katerangan kitu mah para mitra. Cep sarerea jempe teu pahibut teuing ngan mojang nu geus eling kadenge humarurung, tuluy inghak-inghakan ceurik bari sasamat ka inung bapana. Jangan Mang moal boleh munut pitulung mugi ulah bosen-bosen we ulah kaparangnya bela. Muri kersa mariksa barudak bisi ayah itu ieu maklum tas kacilakaan bari jeung kaayaan aneh ieu teh, ceuk kulisi.
Mangga paici mangga. Keun urang parios. Kitu temal Anggara, tapi tegap ku sorangan nepakeun parentah ka Nyi Saerah supaya tiragab ripa pada awewe mah. Nu diparentah teu baha harita keneh sakabeh korban dipariksa ku. Lain dipariksa lahirna bae, dipariksa jeung batina. Bisi aya pangaruh si Wirja nu napal keneh dina waruga para moja. Nyi Saerah kudu ngagunakeun elmuna, kudu bisa meleng batin. Nyawang jiwa, tapi alhamdulillah dipeleng para mitra. Meleng ya, meleng jadi ningali kaayaan pati. Tapi Allah keke meleng atau meleng berarti ay meleng ningali ya meleng ya. Rupi nanti dinya kene. Alhamdulillah ilmu aki sura manfaat. Nyi Saerah bisa ngabedakeun mana nu kakeunaan ku sihir mana nu henteu. Mana nu jiwana waras mana jeung henteu. Tetela kabeh ge aya dina kasalametan iwati jasmani rada ripu. Alatan kurang dahar jeung kurang sare. Oge pangaruh hawa dina guha nu kurang hade. Pok Nyi Saerah nyarita. Kanangga sadayana salamet hartosna mah teu aya pikahariwangeun. Nanging leres aya tanda-tanda tilas kakeunaan ku tenung, tilas sihir si Wirja nanging ayeuna mah sadayana parantos saya deui. Nu janten masalah mung sakedi kaayaan jasmani nu repot, alatan kirang tuang sareng kirang kulem. Eta mah gampir rupina mah ku disuwuk ku tuangeun ge anu sae bakal normal deui. Nuhun era. Tak itu para wargi mangga ayeuna mah nyangakeun piara sing hade-hade supados enggal damang deui ceuk Anggara seren sumere. Karena nu hadir surak awor jeung ngucapkeun syukur alhamdulillah. Geus kitu mah teu kudu dikomando gupgap ka kulawarga masing-masing. Diparawa ka imahna, lak poho taya nu nganuhunkeun ka pihak Anggara, kaweur jigana malpakat ku atoh nenyo anakna salamet. Akhirna nu kari iwat kulisi dumeh pribumi nu sejen mah bubar ka imahna masing-masing. Anggara jeung Nyi Saerah narik napas jero. Lugina hate geus bisa ngarengsekeun tugas nurungan urang lemur lahu. Cidahu. Alhamdulillah rengse lalakon di lemur ieu teh. Ceuk Anggara gek diuk dina golodog kitu deui Nyi Saerah. Mang Dampa ti tadi ngabaheu hai ti loba omong. Ay. Ulah di dinya calik najang di lobet aduh, ceuk kulisi. Sawes bae cilah kalotor ieu. Mangga atuh ari kitu mah bili bade siram da caket kantun ka pengker. Kulisi nyarita bari tuluy ka pawon. Nepungan pamajikanana nu keur nguprek popolah keureun nyuguhan Semar. Sanggeus rada lila reureuhna Anggara jeung Nyi Saerah katut Mang Dampa marani. Sarolat geus kitu cat ka imah kulisi deui. Di dinya abadami pikeun nangtukeun lalampahan satuluyna sangkan sabab lalakon panjang keneh Anggara can hasil manggihan bapana oge nasib Ki Baraja can kanyahoan. Nah hasil atawa henteu ngabinasa si Wirja. Harita para mitra Mang Dampa muka carita. Yang tugas urang di lemur imah rengse kumaha pilampaheun salajengna ieu teh? Mang Dampa panggeulana nanyakeun, kieu Mang. Urang reureuh heula sapenting deui isukan urang niang deui tujuan utama langsung ngajugjug ka guha peteng. Tapi sameme asup ka eta guha kudu manggihan heula Ki Baraja. Sabab najan urang geus bisa asup ka guha peteng, moal bebas hayakeun panalungtikan. Lamun teu bareng jeung Ki Baraja. Sabab Ki Baraja nu nyaho rusiahna nu bakal nuduh-nuduhkeun ka urang. Jadi leuwih ti heula urang maluruh ke Ki Baraja. Sabab nu pikadanget ieu teu aya wae. Uring jadi hariwang ya bisa aya itu ieu nu tumiba. Mangga mang ngiringan we, tema Mang Dampa. Kumaha ari era? Abdi mah sejang ngiringan teu wantun ngalalangkungan ka. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Haina urang putuskeun isukan isuk-isuk urang miang ninggalkeun ieu lembur. Sanggeus rengse badami kitu, kurutak kulisi nyampeurkeun ngajak nariung. Ngajak nariung di jero horeng geus ngabarak kadaharan sapuratina. Dengan sang rupa-rupa daging hayam, pais bibit, alah jabalalab jeung samel, goreng picung belum opak. Wah, rea-rea deui cenah matak barieukeun para mitra. Anggara jeung baturna pindah ka tengah imah berak dalahar bala kecerakan. Ponyona kareda puguh tas capek, selang-selang tina ngahuap Mang Dampa nanya ka kulisi. Ieu teh bet kawas nu nyungkun we, nah rincang sangu meni sur-sur teuing, meni diabrug-abrug sagala ieu teh.
Wih, Ujang, mang tela nyongkun lain kokomuan, tapi bieu teh tas rajo nu darah tangka mang. Aya nu ngirim daging hayam, aya nu ngirim bibit lauk mas, nu ngirim picung, nu ngirim ranginang, opah kulen, wah wajib tim rere, eta ge pangirim kabeh oge. Jalma-jalma rata-rata kayid ka mang, palai katuang cenah ku si Ujang sapara kanca cenah kitu. Lalakona teh temal kulisi Dariana keur. Oh, paingan atuh. Betana kieu mah yeuh. Hoream ini ti lembur Cidahu teh. Cek Mang Dampa celebek ngawap deui. Mang Jai ge betah atuh di lembur Cidahu. Sangkur Mang Dampa para mitra. Aduh, aya we. Atuh antosan emang di dieu nya. Nyi Sairah Mairan. Perukaya mang teu tega ngajurungkeun Ujang sareng Nyai paduduaan. Makaning bade mayunan pancen gawe gede, ngebudak-balik ku hapeteng. Nu kawentar sanget cek Mang Dampa. Harna bade arangkat deui kitu. Adung kewe saminggu deui mang teh sono kene. Kulisi asanina. Sungkan paturai hoream papisah. Enjing bade amitan teh Pak Ici ayeuna mah capek kene. Naon teh? Abdi teh sanes teu betah di dieu teh nanging gaduh kene tugas nu kedah direngsekeun. Ceuk Anggara. Kulisi ungut-ungutan, dadana asa sesek nafsu dahar ngurangan. Sabab tadi geus badami leutik jeung para kancana yen lamun barudak anu jadi korban katelengesan si Wirja geus jag-jag. Sarta kabeh geus sabiara bihari rek ngayakeun syukuran, rek curak-curak ngahormat Anggara sapara kanca. Tapi ari geus kitu mah kulisi teu bisa ngahalangan deui, lantaran teu wani mun kudu ngahalang-halang, bisi matak ngagokan kana rencana Anggara. Malah ku ayeuna kajadian eta geus tantu lalampahan Anggara kahalangan sarta waktuna kacoceng ku numpes si Wirja. Ya ari kitu mah mang teh tiasa ngahalangan. Nanging aya panuhun ti mang teh. Isup jaganing pageto upami Ujang sapara kanca kagungan waktos nu salse mugi keur sarur sumping ka dieu. Atuh saja biti kitu upami aya maksad kagungan damel atana pinaon bae. Boh papait, boh memanis ulah teu ngawartosan. Kitu amanat kulis. Insyaallah Pak Icing teh geura ari nikahkeun tangtos diwartosan ulah teu sarumpingnya. Mang Dampa miheulaan nikahkeun saha ari Mang Dampa? Anggara nempas bari ngarere. Nikahkeun pun anak saha deui atuh? Mang Dampa nyerenge. Anggara jeung Nyi Saira asa kaisinan. Rumasa duanana ge lalagasan keneh nu tangtu dina hiji mangsa mah bakal ngalakmanka dikawinkeun. Muka lalakon anyar lambaran sajarah jeung satuluy. Dah bener omat ulah teu ngawartosannya. Kulisi atoheun asa aya jalan pikeun namplokeun kasugemaan. Tangtu dina waktuna bakal datang urang lembur Cidahu rek dibejaan kabeh. Dahar geus rengse prung ngawadul poe eta mah cacap kabungah teh. Sabab nu kareuwasan geus katurungan. Nu jahat geus kabur tugas Anggara jeung para kancana geus rengse. Poe eta ka imah kulisi Rabul semah tuluy ngariung ditepas. Ngadon ngobrol jeung Anggara nyaritakeun deui kajadian nu anyar kaliwat. Malah aya salah sahiji kolot Nyi Mojang ngabuis cacarita ngeunaan pangalaman nu jadi anak. Kuloba-loba nu ngadon ngobrol ku someahna urang lembur Cidahu. Bet jadi betah cicing didinya teh mun teu inget kana tugas namah sigana moal buru-buru bali. Tapi kahirupan terus muter suka jeung duka pilih genti. Bagja jeung cilaka paudag-udag mujur jeung apes teu pajau salawasna babarengan. Memang bagja jeung cilaka teh mung kahalangan ku Anggang. Poe eta memang keur meunang kasugemaan isuk mah can tangtu. Sabab kahirupan manusia teu angger dina hiji kaayaan. Sifat papasangan bakal keuna ka manusia. Sok keuna ku awak kingsir jeung deui lalakon teh loba naker raehanana. Akhirna isuk-isukna waktu rebun kene. Rebun-rebun kene Anggara jeung sabaturna. Amitan ka kulisi khususna ka urang lembur Cidahu umumna. Urang dinya meninga kimbung milalayankeun aya nu gugupai, aya nu carindakdak. Aya nu ngahulang bae, aya nu colohok, aya nu nuturkeun paneuri kawas boga karep hayang milu. Eta kabeh dasarna mah sono keneh ka Anggara sabatur-batur. Can seubeuh namplokeun ka bunga tumarima ka jalma nu geus gede jasana dina ngabela sasama manusia di alam dunya.
Nupang bungah na kulisi sabab tugas manehna jadi hampang sabada datang na Anggara. Pematat basa Anggara munjungan kacidangang resna. Muntu era ku kakolotan mahayang cerik lolongseran mung ditinggalkeun ku Anggara. Nya muga-muga we aya dina panayang tayungan Allah. Kitu gerentes hate kulisi tuluy unggah katepas. Teu hayang netep lila-lila harita teh. Kanumiang hatena tambah kagagas asa melang sumoreang honcewang sangka sungkan paanga. Pileleuyan Anggara, kitu cek urang lemur Cidahu, rata-rata mika berat kanumiang para mitra. Para mitra kaondang, tuna heula lampah Anggara urang teuneun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanyiwang siang para ginyokot ningalkeun. Ayeuna urang mapai laratan baheula nuluykeun hanca nu geus lila katuna. Kocapkeun para mitra, Aki Sura jeung muridna nu dua nyata Satar jeung Bani. Sanggeus ngalakonan hirup babarengan bulan malen, hubungan antara guru jeung murid beuki raket, geus teu asa jeung jiga, teu asa ka murid, teu asa ka guru, kawas incu ka akina pituy. Aki Sura butuh ku batur hirup geusan pakukumaha silih pihapekeun diri. Sabab incuna pituin katelanyi saerah apan geus lila miang, babarengan jeung Anggara mancen tugas nyumponan amanat kolot. Ari Bani jeung Satar da pugu butuh ku guru, butuh panyalindungan. Atuh asaya gaganti kolot cicing jeung Aki Sura teh. Nu matak dina rumawatna dina ngumawulana satia jeung satuhu kalayan ikhlas. Parentahna dijalankeun, papatahna digugu. Nasehatna dicatet dina ati sanubari. Geusan pibekeleun hirup kahareupna sangkan aya dina karidoan Allah nu Maha Kawasa. Tapi mungguhing hirup manusia sokeuna ku owaging sia. Tara Anggara dina hiji pasipatan Aki Sura jeung muridna nu tadina hirup tentrem baritaya karudet, akhirna bet menang hiji cocoba ti Gusti nu Maha Suci, menang ujian nu kacida beratna. Aki Sura katarajang gering namru ujug-ujug parna, geus teu bisa hudang-hudang acan, pubuh Bani jeung Satar kacida bingungna, nah naon nu kudu dipilampah. Duanana samara pola ukur sagawe-gawe nurutkeun kamampuhan dirina. Beuki lila nu gering kalah kabeuki parna, awak Aki Sura nu geus begang ti tadina geus rengkung. Iga temong naronyol beungeut haropak pias, panon celong iga ragas kawas gambang, estuning pikawatireun, cek nu bohong temah kari tulang dibungkus kulit, da memang rarang daging tingongorana. Dina hiji poe para mitra Aki Sura ngalaman kapidara, teu inget di bumi alam. Ngalempreh teu empes-empes ngonang kahariwang pikeun Bani jeung Satar nu jadi murid. Harita Bani jeung Satar andeprok digireun guruna ukur bisa ngarancetan bari ngadua. Muga-muga Aki Sura dipanjangkeun yuswa bisa damang sabihara-bihari. Tapi nu kapiuhan tetep harita teh para mitra teu usik-usik acan, akhirna pok Bani nyarita. Tar, ari geus kieu kumaha ye, naon nu kudu dipilampah? Kayan Aki batan sakieu. Moalnya ari diantep wae mah. Nya, Aki teh kudu ditarekahan, sanggana mang deui sakumaha biasana. Tapi ilmu urang can parat nepi kadinya, can bisa mubaran anu gering. Karek bisa keur nahan serangan musuh hungkul. Cek kasarna mah motongkeun leungeun batur teh sanggup. Ari mubaran can bisa. Ngageringan batur sanggup nyageurkeun teu becus, kitu kayen urang teh. Bani unggut-unggutan sareng waktos na kabujeng seep di para mitra. Euy kadieu heula para wargi sadaya. Dongeng nu judulna nyaeta neangan Bapa Karya Kileuksa dina bagian ka-78. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng kinya dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae kasadayana. Permios.